Tugu Bunisari Lendra. Tonggoheun SMP Negeri Cisompet Kabupaten Garut. Dinu pasir nu sajajar jeung gedung administratur perkebunan Bunisari Lendra. Aya hiji batu buleud nu siga lolontongan. Jangkungna 1,5 meter, kurling handap 2,5 meter, kurling luhurna 1,5 meter. Eta batu tiba heula disebutna tugu. Ari nu matak disebut tugu, ceuk riwayatna teh kieu. Kacaturkeun zaman harita nu kasebut distrik Pameungpeuk ayeuna disebut distrik Nagara, sarta kabawa ka Kabupaten Sukapura. Keur zaman Syekh Abdul Jalil jumeneng keneh. Dina hiji poe anjeunna tidukuh angkat ka Sukapura rek nepangan Kanjeng Dalem Sukapura. Keur bekal di jalan bisi butuh lahang inumun, Syekh Abdul Jalil nyorendang leungeun kawung. Lamun hayang inum, leungeun kawung tea dikeureut ipis, lahangna dikenyot atawa diseuseuk. Barang Syekh Abdul Jalil ngaliwat ka hiji pasir di wewengkon Cisompet ayeuna, anjeunna dipegat ku begal 8 urang nu dikokolotan eta gorombolan begal teh ku Ki Entol Jawiria jeung Ki Bungsu. Pok Ki Entol ngomong, "Kisilah, Andika reka mana?" "Kaula reka Sukapura," jawab Syekh Abdul Jalil leuleuy keudeu. "Andika mawa naon eta?" "Kaula teu mawa nanaon, kajaba bekal dahareun keur di jalan." "Coba kaula ngilikan," ceuk Ki Entol bari ngajewang koja Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil teu ridoeun kojana dirampas sarta kelakuan jauh tina tata kasopanan. Terus Syekh Abdul Jalil nyabut batu sarta dialungkeun ka hareupeun begal-begal teh. Begal nu 8 urang bareng ngaronyok kana eta batu nu dialungkeun tadi. Terus anjeunna leos ngantunkeun nu keur garlut. Heuleut sababaraha poe ti harita, Syekh Abdul Jalil mulih deui ngaliwatan ka pasir eta. Kasampa ku anjeunna begal nu 8 urang teh keur garlut keneh marebutkeun batu. Maranehna ka tembong geus laleuleus ripuheun. Barang Syekh Abdul Jalil sumping, pok anjeunna sasauran, "Kisilah, anjeun teh garlut jeung batur sorangan marebutkeun batu?" Cik Andika teh sing areling. Begal-begal teh areun garlutna. Terus ampun-ampunan ka Syekh Abdul Jalil, pok naros ka begal, "Saha kokolot Andika teh?" "Kaula nun." Ki Entol ngajawab, "Di mana sampean asal?" "Di Banten." "Saha ngaran Andika?" "Kaula nun Entol Jawiria." "Ayeuna kumaha pikarpeun Andika?" Ki Entol jeung batur-baturna ngajawab, "Disebut ayeuna kaula tunduk sarta talu ka Andika. Kamana bae kaula rek nurut," saur Syekh Abdul Jalil. "Tisamet ayeuna Andika kudu ngarobah adat kalakuan sarta kudu diajarkan agama Islam." Saterusna begal-begal nu 8 urang diajar agama Islam didukuh jadi murid Syekh Abdul Jalil. 8 urang dipernahkeun kudu nyebarkeun agama Islam di daerah sabeudeureuan Cikelet. Sanggeus maraot, aya nu dikuburkeun di sisi lebak Ciseundehan neulah nepi ka kiwari disebut Eyang Seundehan. Ki Entol jeung Ki Bungsu dakwah ka Kacamatan Cikelet, terus ngemukim di Pasir Jagong. Sanggeus maraot, katelah sembah Cikajang alias Entol Jawiria. Sabab kuburanana aya di deket Cirah Lebak Cikajang nu ngamuara ka Cipalebuh deket Bojong Pameungpeuk. Harita titinggal Ki Entol Jawiria alias Sembah Cikajang jeung Eyang Bungsu nyaeta mangrupa ringgit emas 8 siki
Buk Eyang Bungsu teh panjangna 25 depa. Kitab kuno nu ditulis dina daun harasas jeung nu sejena ku gorombolan DTI nu dipingpin ku Haji Zainal Arifin dirampas dina tahun 50-an. Ari batu nu dialungkeun ku Syekh Abdul Jalil teh terus ditancapkeun di pasir tonggoheun SMP Negeri Cisompet sarta nepi ka kiwari masih aya keneh sakumaha disebutkeun di luhur. Nelah nepi ka ayeuna disebut Batu Tugu. Cak.